Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda, saluran anu medar perkawis basa sastra sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Langkung ti payun sing kuring ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos keur sarumpaheun ngadongdon kana ieu salurannya komo upami teras subscribe, like atanapi nge-share ngabagikeun deui ieu laman ieu lapak ieu saluran supados langkung seueur anu tiasa ngalap mangpaat kana ieu pedaran. Utamina mah kanggo bapak sareng ibu guru anu ngawulang basa Sunda di sakola-sakola mugia bae nya tiasa janten pangdeudeu kana pangajaran. Palawargi sadayana sakumaha anu parantos disebatkeun dina edisi anu kadua. Simkuring dina edisi anu katilu ayeuna bade ngaguar perkawis sastra Sunda. Salah sawios sastra Sunda nyaeta sisindiran. Judulna di aya Mikawanoh Sisindiran. Sisindiran upami ditilik tina kecapna asalna tina kecap sindir. Secara etimologis asalna tina kecap sindir dirajek ngang munggaranana sareng ditambihan ku rarangkeun tukangan janten sisindiran. Salah sawios karya sastra anu aya dina sastra Sunda. Sisindiran teh nyaeta karya anu diwangun ku cangkang jeung eusi anu aya nu dibalibirkeun jadi henteu togmol aya anu dibalibirkeun numawi aya cangkangna teras aya eusina maksudna teh dibalibirkeun heula sateu acan disebatkeun eusina gitu. Sindir dina sindir sisindiran. Sisindiran kalebet karya sastra sampakan dina sastra Sunda mah maksudna karya sampakan teh karya sastra anu tos aya ti dituna sanes pangaruh tina sastra deungeun. Pan seueur dina sastra Sunda teh nya karya-karya sastra wangun-wangun sastra anu pangaruh tina sastra deungeun. Upamina wae wawacan sareng pupuh eta pangaruh tina sastra Jawa. Teras carpon sareng novel eta pangaruh tina sastra Barat anu lebetna ka urang ngalangkungan sastra Belanda. Teras aya deui pangaruh tina sastra Arab nyaeta pupujian atanapi nadom. Aya apan pupujian Sunda, nadom Sunda aya eta pangaruh tina sastra Arab lebetna ka urang ngalangkungan pasantren-pasantren. Dina basa Sunda oge aya wangun sastra anu sapertos sisindiran teh disebatna pantun. Ta aya cangkang sareng eusi disebatna pantun. Dina bahasa Melayu disebatna pantun. Dina sastra Jawa aya di antawisna parian nyeratna parikan sareng wangsalan. Di Sunda ge aya paparikan sareng wangsalan tapi benten kaidahna benten naon sanes wangunanna ari wanguna sami mung aya anu bentenna sakudak anu bentenna nya benten kaidah-kaidahna anu benten. Pantun dina basa Indonesia sami sareng sisindiran dina basa Sunda. Ari pantun dina basa Sunda pantun dina basa Sunda nyaeta lalakon atanapi carita anu dipiri ku kacapi, nu sok dipiri ku kacapi. Dihalalkeun ku juru pantun. Ieu mangrupi kasenian anu disebat-sebat pituin Sunda, asli Sunda.
di kinten-kinten lahirna dina mangsa akhir Pajajaran, di zaman Pajajaran akhir. Kinten-kinten abad ke 15 16 lah. Iraha atuh aya nasi sindiran teh. Teu acan kapaluluh dugi ka ayeuna oge ira-irahan mah mung tos teu kapungkur ge tos aya buktosna dina salah sahiji buktosna nya dina carita pantun sok aya si sindiran eta teh bagian tina panglipur tina hiburan teh dina carita pantun nuju ngajentreng bari ngacapi ngagelantangan cerita pantun sok aya penyelang diselangan ku si sindiran nang hiburan mung disebatna bang balikan atau nepi sesebred harita mah dina pantun disebatna bang balikan atau nepi sesebred nya namung sim kuring dina ieu pedaran bade ngagunakeun istilah sisindiran wae moal bang balikan sisindiran wae kumargi eta luyu sareng pangajaran di sekolah luyu sareng kurikulum pangajaran bahasa Sunda di sekolah tinggal witan SD deui ka SMA disebutna sisindiran disebutna teh sisindiran wangun bahasa anu wangun sastra anu aya cangkang sareng eusi teh disebutna sisindiran nya dina BPP bahasa Sunda oge disebutna sisindiran deh gitu nya upami ku urang ditengetan diimutan aya sawatara hal perkawis sisindiran teh anu kedah di pikawano nyaeta hiji sisindiran nyaeta karya sastra wangun basa kauger janten puisi sisindiran kalebet kana karya puisi wangun basa kauger sanes basa lancaran atau dari prosa ieu sisindiran sami sareng pupuh eta kauger teras mantra eta kauger anu tadi pupujian sami eta ge masih keneh wangun kauger sisindiran diwangun ku cangkang jeung eusi tadi sami sareng pantun dina basa Indonesia ge aya cangkang sareng eusi bagian cangkang ngabalibirkeun bagian eusi ngagunakeun basa ngagunakeun kekecapan anu murwakanti sasora sami sora basana gitu nya sasora Purwakanti anu pernah dianggo dina sisindiran nyaeta Purwakanti laras wekas anu polana abe-abe maksudna abe-abe teh kieu lah apan sisindiran teh dibangun ku cangkang sareng eusi cangkang A cangkang B Murwakanti cangkang A Murwakanti sareng eusi A cangkang B Murwakanti sareng eusi B gitu ya jadi polana teh abe-abe jumlah engang bahasa Indonesia suku kata dina sapada lisanana dina sajajarna dinten dina puisi Sunda mah sajajar teh disebutna sapada lisan diwangun ku 8 engang dina sapada lisanana diwangun ku 8 engang ieu bentenna sareng pantun Melayu pantun bahasa Indonesia pantun Betawi nya kadang-kadang engang teh anu 8 anu 10 anu 11 nya ari dina bahasa Sunda mah henteu engangna teh mato 8 engang dina sapada lisanana jumlah pada lisan jajaran dina sapadana dina sabaitna dina sagundukna salawasna jangkep etang tos jangkep kumargi tadi teh aya cangkang aya eusi nya etang tos salamina jangkep nya 2 4 genep 8 malih anu 10 pada lisan dina sapadana oge aya mangga geura urang tinggal contohna contoh pada lisan anu sapadana 4 pada lisan ieu sisindiran anu kahot Bapak Ibu anu kantos diajar bahasa Sunda dina Taman Pamekar buku Taman Pamekar ieu aya sindiran ieu teh nya Taman Pamekar zaman
Aman jeung Ade, Aman Ade jeung Isah. Ya sindiranna aya manuk dina pager na sukuna aya bola. Lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola. Ya sisindirannya. Contoh sisindiran anu sapadana genep padalisan. Layung deui, lain layung samanea layung kingkilap halodo. Lantung deui, lain lantung samanea ngalantung neangan jodoh. Neangan jodoh ngalantung. Contoh sisindiran anu sapadana dalapan padalisan. Baheula di kadatuan kiwari di kandang wesi. Beuti hui cadas ngora hanggasa sisi cilaki. Baheula kuring huntuan. Kiwari kari gugusi. Bijil huis asa ngora. Terumasa aki-aki. Nyindiran namanya. Bukan nyindiran saha. Anu huisan lah. Contoh sisindiran anu sapadana 10 padalisan. Turiang dipahpal badak dina beuti haur tulis tutungkul jeung amis mata menyeusup nyatuan rombeh sepah buruk wayang binglu muriang asa ngadadak urut panggih jeung nu geulis ari tungkul cur cimata nah seuseut di bawah lemek ngalumpuruk hayang milu anu kaadanan ku nu geulis tapi kan ka curci mata barjeng teu bisa dibawa lemek, teu bisa dibawa nyarita-nyarita acannya. Mung anu seueur sumebar di masyarakat Sunda kiwari, sisindiran anu sapadana diwangun ku opat padalisan. Eta dina radio-radio, kapungkur mah dina televisi ge kantos aya, teras ayeuna dina media sosial oge sok aya anu midangkeun sisindiran yang ada mah status sisindiran. Namun umumna sisindiran anu dina sapadana diwangun ku opat padalisan. Duikeun ka aya anggapan yen sisindiran teh dina sapadana diwangun ku opat padalisan. Padahal mah henteu kitu nya. Tadi oge pan aya sisindiran anu diwangun ku genep padalisan dina sapadana, ku 8 padalisan dina sapadana, malih ku 10 padalisan dina sapadana. Komo upami urang nengetan sisindiran anu aya dina anu diserat dina bangun pupuh. Sindiran pupuh nerumpakana sindiran ayanya. Aya eta oge. Kayak urang sampeur, urang padar dinu padaran engke nya eta mah. Tadi disebutkeun seueurna engang dina sapadalisan teh 8 engang. Ieu. Contohna nya ya manuk dina pager 8 na sukuna aya bola lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola 8 nya. Contoh anu sanesna ieu mah anu atos sisindiran anu tos kahot we lah anu sok sering kadangu ku bapak ibu. Aya meri dina rakit 8 aya meri dina rakit 8 bobo wadah bakatul 8 lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur 8 engang ieu bentenna di antawisna bentenna sisindiran sareng pantun anu aya dina basa Indonesia atau napi dina sastra Betawi nya Betawi aya pantun. Purwakantina sora basana Purwakanti aya manuk dina pager hiji na sukuna aya bola hiji B la Purwakanti eta cangkangna Purwakanti sareng eusina eta lamun urang hayang pinter pager sareng pinter Purwakanti nya
dua nana ge kudu getol ka sakola tuh bola sakola la jadi cangkangna bola eusina sakola eta Murwakanti. Purwakanti anu kitu disebutna Purwakanti laras wekas pola abe-abe. Salian teh eta oge aya deui Purwakanti mindoan kawit dina rarakitan. Polana sami deui abe-abe. Perkawis eta ke urang pedar dina rarakitannya. Ditilik tina wanguna sisindiran tiasa dipasing-pasing janten tilu golongan. Nyaeta rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Urang pedar hiji-hiji. Rarakitan. Rarakitan teh sisindiran anu diwangun ku cangkang sareng eusi dina sapadana. Ieu mah umumna sisindiran emang kitu nya diwangun ku cangkang sareng eusi dina sapadana teh. Disebat rarakitan pedah kecap-kecap awal dina cangkang dibalikan deui dina bagian eusi dugi ka siga anu masang ngarakit. Sifat anu kitu dipapandekeun kana rakit anu papak puhuna. Jadi dina cangkang aya kecap awal dibalikan deui kecap awalna dina eusina dipapandekeun kana rakit. Dipapandekeun teh upami dina bahasa filsafat mah nya dianalogikan dipapandekeun kana rakit anu papak puhuna eta bentenna rarakitan sareng paparikan. Contona ieu dina lagu Degung aya nya jauh-jauh manggul awi nyiar-nyiar pimerangeun jauh-jauh neang abdi nyiar-nyiar pimelangeun tuh kan jauh-jauh dina cangkang kahiji dipindo deui dina eusi kahiji jadi jauh-jauh nyiar-nyiar dina cangkang padalisan kadua dipindo deui nyiar-nyiar dina eusi padalisan kadua. Tah ieu anu disebat ngarakit teh jauh-jauh ieu cangkang, jauh-jauh eusi. Nyiar-nyiar dina cangkang, aya nyiar-nyiar dina eusi. Ieu disebatna Purwakanti mindoan kawit polana abe-abe, A B A B gitu. Contoh sanesna tah ieu sapanjang jalan soreang moal weleh di guratan sapanjang tacan kasorang moal weleh di suratan tuh kan sapanjang dipindo deui dina eusina sapanjang dina cangkang kahiji dipindo dina eusi kahiji sapanjang jalan soreang dipindo deui dina jadi sapanjang tacan kasorang moal weleh di guratan moal weleh di suratan harita mah teu acan aya SMS teu acan aya japri sapertos ayeuna di suratan we upami hantem di suratan dah janten ari Purwakanti tungtungna mah sami soreang kasorang di guratan di suratan sasora nya sasora eta rarakitan aya deui anu sami eta naon sadayana dipindona teh lain bangban lain pacing lain kananga kuduna lain babad lain tanding lain kadinya aduna da ieu nasna mah sami sareng anu tadi mung kumargi ieu mah boh cangkang boh eusi boh cangkang kahiji cangkang kadua eusi kahiji eusi kadua ngagunakeun kecap lain lain bangban lain pacing lain kananga kuduna lain babad lain tanding lain kadinya aduna ieu mah silian kapungkur dari kapungkur mah nya kapungkur ieu mah menak sareng menak deui aduh nu beunghar sareng nu beunghar deui
maknya aya menak bobogohan sareng somah kawin sareng cacah ayeuna mah teu kitu sugan gitu ya sugan eh aya deui ye contoh sanesna ieu ge biasana sakapenak kuno silih asih silih pikanyaah mi HP sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsongan deungeun ta ieu rarakitan mi HP dina cangkang kahiji dipindo deui mi HP dina eusi kahiji kade dina cangkang kadua parilisan kadua dipindo deui dina kade dina cangkang dina eusi parilisan kadua na di ieu mi HP kade kade ta ieu sisindiran silih asih tapi simkuring waktu zaman pileg kamari pilihan legislatifnya aya anggota dewan anu ngagunakeun ieu tah saparantosna biantara biasa program segala macem dipungkas ku ieu ku sisindiran ieu mi HP sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun aduh eta saya nya tanu kampanye tah maksudna mah meureunna upami aya deui anu batur anu sumping calon batur nu sumping ulah kaangsonan tetep aja milih mah kudu kakuring gitu duka tah kapilih eta nepi henteu nama duka da simkuring nuju jalan-jalan aya nu kampanye ngariung-riung kampanye lalajo we gitu. Anu kadua paparikan ieu wangun sisindiran nya paparikan teh asalna tina kaca parik atanapi parak anu ngandung hartos deukeut caket urang baca wae anu dimaksud paparikan di dieu nyaeta sisindiran anu ngan padeukeut sorana antara cangkang jeung eusina jadi henteu kudu papak puhuna saperti rarakitan nya ari Purwakanti dina tungtung padalisanna mah sarua wae Purwakanti Rasukas pola abe-abe contona aya mah teu dipindo deui kecap dina cangkang teh teu dipindo deui dina eusina henteu nya contona boboko ragrag di imah ninggang kana pileuyiteun nya bogoh ulah kase mah lamun anggang sok leungiteun da ieu boboko Purwakanti jeung nya bogoh di imah Purwakanti jeung kase mah ninggang Purwakanti jeung lamun anggang kana pileuyiteun Purwakanti jeung sok leungiteun jadi emang Purwakanti sorana sami sasora Purwakanti ta eta mah paparikan disebatna deukeut bungkul sorana contoh sanesna daun pulus di lulunan jojodog ti tari kolot sugan parana teh kana jodoh contoh sanesna deui angeun waluh angeun kangkung dicampuran angeun kacang hayang wawuh kanu jangkung pibatureun ari beurang batur ngobrol segala namanya contoh sanesna ieu mung sami paparikan mung sami sorana mung sasora mung Purwakanti wungkul mung pacaket sorana nya henteu aya anu dibalikan deui baju tablo di bulau kembangna katuncar mawur ari bogoh ti bareto terang-terang geus ku batur tuh kan baju tablo ari bogoh caket wungkul di bulau ti bareto kembangna terang-terang katuncar mawur geus ku batur ur o begitu jadi ieu di bulau jadi ti bareto katuncar mawur jadi geus ku batur ngan ukur caket wungkul sorana eta dina paparikan wawangsalan ieu mah benten sareng anu dua wawangsalan mah wanguna benten sareng rarakitan eta nu paparikan benten nya
Wawangsalan diwangun kedua padalisan. Padalisan kahiji sindir, padalisan kedua eusi. Padalisan kasina sindir. Padalisan kedua eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang sareng wangsal. Aya dina sindir dina padalisan kahiji teh aya cangkang sareng wangsalnya. Gumulung eta teh. Jadi sindir. Orang sebat sindir lah ka padalisan kahiji mah nya. Anu dijieun wangsalna tara ditembrakeun tapi kudu teangan dina bagian eusina. Anu dijieun wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap atawa bagian kecap ngang ngang atau napi naon wae anu aya dina eusi. Urang bari dicontohkeun we nya nerangkeunana. Ieu contona teu beunang di hurang sawah cangkang. Eusina teu beunang di pikameumeuh tah. Dina cangkang ieu dina teu beunang di hurang sawah aya barang anu disindiran. Nyaeta hurang sawah. Ih, hurang sawah. Naon sih? Anu siga hurang tapi ayeuna di sawah gitu kan. Anu siga hurang ayeuna di sawah, hurang sawah. Pijawabeunana ya aya dina eusi pijawabeunna teh. Diwangsakeunna teh aya dina eusi. Nyaeta dina teu beunang di pikameumeut. Nah, di dieu di pilarian. Teu dina henteu moal aya beunang teu aya. Anu caket-caket kana eta di bade-bade di pikameumeut. Oh, simeut. Nu mawi wangsalna simeut. Jadi anu siga hurang aya di sawah teh nyaeta simeut. Kitu tah. Jadi sapertos teteguhannya, teteguhan tapi ieu mah dina wangun basa. Di wawangsalan mah teteguhan dina wangun basa. Contoh sanesna belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Ieu cangkang. Cangkang eusina teh sindir. Anu disindiranna naon? Ih, belut sisitan. Aya belut sisitan. Jeung sok sabadarat deui. Upami bahasa sapoeana mah kitu nya bahasa urang mah. Aya belut sisit sok nyaba ka darat. Aya belut sisitan sok nyaba ka darat deui. Cing naon? Nah, jawabanna aya di dieu. Kapirarai siang wengi dina eusi nya. Kapirarai siang wengi. Ieu wangsalna aya di dieu tah anu diwangsalkeun dieu teh aya di dieu dina kapirarai. Jawabanna orai. Belut anu sisitan jeung sok saba ka darat nyaeta orai. Kapendak di dieu dina kapirarai. Rai, rai, orai. Contoh sanesna ayeuna daging leutik ditiiran. Abdi mah sok nyeri hate. Tatarucingan ieu mah upami ku bahasa biasa mah panginan kieu nya. Cik naon ngaranna daging leutik sok ditiiran. Daging leutik sok ditiiran. Sanes ciging nya. Si daging logging sanes, ginglok sanes, daging dicolok sanes. Tapi aya dina ieu dina pijawabeunna teh aya dina abdi mah sok nyeri hate. Abdi mah sok nyeri hate. Te sate. Oh, bangsalna sate. Jadi daging leutik nu sok ditiiran teh sate gitu tah. Ieu dina basa daging leutik ditiiran. Nah, teu nganggo anu sanes tadi apan tadi teh dina padalisanna kedah 8 engang. 8 engang daging leutik ditiiran. 8 engang nya, 8 engang. Abdi mah sok nyeri hate. Abdi mah sok nyeri hate gitu. Wangsalna sate. Aya deui aya nu di anjing cai, aya anu di hewan. Aya nu di anjing cai, aya anu di hewan. Siga anjing tapi sok dicai. Naon cing? Da upami bahasa sadidina mah kitu nya. Cik naon? Anjing tapi sok aya dicai naon?
pilarian pi jawabeunana dina eusi ieu tah. Aya anu di heroan. Heroan naon cenah aya mungkin ya ada 8 engang harusnya ada 8 kemungkinannya. Eh, oh hero hero aya anu di heroan hero eta kecap hero meruakanti sareng sero namawi bangsana sero jadi anjing musiga anjing sok aya di cai teh nya eta sero gitu ya saya pisan upami di anggota tatarucingan ku wawangsalan mung nyata teh kedah liuk karena patokanana eh, 8 engang enggak sejarna 8 engang contoh sanesna Tegal di tengah negara laun-laun sugan jadi aya Tegal di tengah negara naon cing tah upami nganggo bahasa di dintennya laun-laun sugan jadi eusina eta laun sugan jadi oh anu anu naon Murwakanti sareng Tegal di tengah negara teh nyata laun-laun oh alun-alun gitu nya Murwakanti alun-alun pan Murwakanti teng laun-laun ieu namun kedah di emut sanaos gitu eusi dina wangsalan teh ieu eusi anu bagian dina wangsalan raket patalina sareng silih asih raket patalina sareng silih asih jeung teu tiasa sagawayah nas namanya da manggawe cobian umumna raket patalina sareng silih asih sareng bogoh nyeri curhat atau itu masalah cinta bukan nama eta ngenten wawangsalan aya deui nya wawangsalan ieu mah hiji deui we abdi mah caruluk Arab henteu tarima teh teuing siga caruluk tapi enak di Arab naon siga caruluk tapi enak di Arab eta pan pangaweruh jadi anu ngadam wawangsalan kedah ngagaduhan pangaweruh ngeunaan barang anu bade di sindirkeunana di sindiranana naon ayeuna dina pijawabeunana aya dina eusi henteu tarima teh teuing wangsana korma ieu murwakanti sareng tarima korma ya. Ieu janten tiasa urang ngadam wawangsalan anyar mung nyata tadi kedah terang kana nas-nasna anu kahiji dina unggal padalisanna 8 engang anu kadua dina eusina henteu leupas tina nuansa silih asihnya anu kanyerian anu segala rupa ku kabogoh nu atau napi miharep dan segala macam pokoknya malah aya nuansa silih asih we aya nuansa eceng cek budak ayeuna mah upami ditilik tina eusina sisindiran tiasa dipasing-pasing janten 3 golongan nyaeta sisindiran piwuruk kahiji sindiran piwuruk kadua sisindiran silih asih anu katilu sesebred ieu bentena sareng istilah anu dina cerita pantun kapung ti payun nya cerita pantun ti payun mah anu disebut sesebred teh disebatkeun kana kum sisindiran we disebut sesebred ari ayeuna mah henteu sesebred teh bagian tina eusi sisindiran gitu ya nu ayeuna mah eta anu aya dina pangajaran sakola ayeuna teori sisindiran ayeuna eta kitu umumna gitu nya umumna kitu sisindiran piwuruk eusina piwuruk pituah nasehat atau napi luang kana jalan kahadean pokona mah anu hade we sapertos tadi pan aya manuk dina pager nasukuna aya bola lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola apa eta paparikan pituah
memeh ngagelarkeun kasur samak heula ameh rineh mameh ngagorengkeun batur riksa heula awak maneh. Wah, jadi ieu ka urang nganasehatan sameh urang ngagorengkeun batur sameh urang ngomongkeun batur ngagoreng batur ngajeleh batur pariksa heula awak sorangan ceuk babasana mah kudu nalipak maneh nah urang teh geus alus nah bisa jadi urang leuwih goreng ti nu digorengkeun ku urang ya. Jadi ieu paparikan kalebet paparikan sanaos anu dibalikan di dieu memeh ngagelarkeun kasur samak heula ameh rineh memeh ngagorengkeun batur riksa heula awak maneh ta ieu kumargi di dieu dina padalisan anu kadua cangkangnya henteu dipindo deui henteu dipindo deui dina eusi anu kaduana henteu dipindo deui riksa janten ieu kalebet kana paparikan upami di dieu samak mah samak heula awak maneh oh benten nya riksa heula samak riksa heula jadi kadua mah mung mung sorana sorana wungkul anu sami nya sasora nu mawi ieu kalebetna paparikan kumargi ieu aya hiji anu nyingsal tah di dieu tah dina tina, tina samak kana riksa samak heula kana riksa heula gitu tah. Kalebetna paparikan upami ieu tah pamenu ieu rarakitan rarakitan eh, rarakitan piwulang eureunnan dahar kapiting geura ganti ku kasaladah eureunnan liar ti peuting geura ganti ku ibadah tuh kan eureunnan geura ganti saterasna ta ieu kanggo barudak nya kanggo urang ge ketang sae ieu mah lamun boga hayam lisung ulah meuli hayam kate lamun boga keneh indung ulah nganyerikeun hate maksudna mah urang teh ulah sok nganyerikeun hate indung kitu tah aya paparikanna aya rarakitanana ieu rarakitan lamun ulahnya ieu rarakitan lamun boga hayam lisung ulah meuli hayam kate lamun boga keneh indung ulah nganyerikeun hate mumpung ibu aya keneh kedah didama-dama nya duh tos teu aya makaraos pisan teh kanyaah indung teh kumaha sisiniran silih asih ieu nu kadua sisiniran silih asih sisiniran anu eusina silih asih cinta tresna sareng sajabina pokona mah anu talina sareng cinta we sareng eceng lah pokona namanya eta sisiniran silih asih contohna anu tadi aya meri dina rakit boko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur eta paparikan silih asih ban karet gening ban karet di bulan kawat tuh kapelet kuring kapelet kudu ngaliwat tuh eta kapelet kudu ngaliwat ya anu patalina sareng cintanya kapel cinta ya paparikan silih asih nah, ieu rarakitan silih asih nu ieu mah sanajan aya talina moal cara jeung areuina sanajan aya gantina moal cara jeung anjeunna sanajan dina cangkang dibalikan deui sanajan dina eusi moal cara dina cangkang dipindo deui moal cara dina eusi ieu rarakitan silih asih aya deui lah sugan teh kaliki nanjeur boro buru-buru ngadek sugan teh lalaki bager boro buru-buru daek tah ieu ge sami rarakitan silih asih nah pami ieu mah aya dina kawih Sunda nya
judulna gaplek tukang jaipongan tatos apalah gaplek moal pati gaplek lamun lain solontongan tuh moal pati daek lamun lain pepotongan ya eceng pisannya ya mah ya sempalan tina lagu gaplek tina kawih buhun gaplek anu katilu sesebred teh sisindiran anu eusina salianti piwuruk jeung silih asih upamana bae lulucon tambuh laku kritik sosial sanuk-sanuk sejabinanya tambuh laku teh pangangguran lah pangangguran kade ulah disebutkeun anu najamahkeun pengangguran tina bahasa Indonesia jadi pangangguran dina bahasa Sunda sanes benten nya pengangguran bahasa Sunda mah pami bahasa Indonesia na iseng-iseng gitu dina sasamiana dina bahasa Sunda keneh tambuh laku pangangguran ari pengangguran mah jelema nu ngaligeuh boga gawe ya ieu contona pipiti di Bungawari tetenong di bokoan lalaki zaman kiwari hade omong pangoloan duh eta nyindiran pamegetnya tah ieu aya deui ieu oge sami sasabaraha keneh meuleuh manggu tengah poe dicokelan kayu api malam minggu ninggang suwe diapelan aki-aki ieu sisindiran anu kantos populer di kalangan anggota Caraka Sundanologi tahun 80-an 80-an nya ieu zaman harita zaman sok aya acara sindiran TV nya ieu teh sok rame dina ku anggota Caraka mah ngajarkeun jadi apelan aki-aki ya kritik sosial mun lempang nyurang jambatan kade ulah mapae sisi mun urang boga jabatan kade ulah rek korupsi tah ieu rarakitan ieu mah nya rarakitan anu eusina kritik sosial kalabatna sabred mun lempang mun urang kade ulah dipindo deui dina eusina ieu oge rarakitan keneh rarakitan sabrednya deudeuh teuing jeruk purut keur koneng teh loba hileud deudeuh teuing nu cambrut keur goreng teh buat baeud tuh deudeuh teuing deudeuh jeung deudeuh keur eta rarakitan rarakitan sanesna aya listrik di masjid hanjakal caang ka kolong aya istri jangkung alit hanjakal tongongna bolong kunti benernya tongongna bolong mah jangkung alit teh kabayang tengah peuting ningal anu tongongna bolong wawangsalan benten sareng rarakitan atani peparikan eusina teh aya nuansa silih asih miharep ka cinta curhat sareng sajabina palawari sadayana unggal zaman oge sok aya sisindiran anu eusina mangrupi sasebred teh engke urang pedar dinu payunnya contona we lah zaman Jepang we padi kieu sapanjang jalan Cirebon melak jarak jeung Kaliki sapanjang di Jah Nippon keur harak teh sagala beuki sapanjang jalan Cirebon henteu boleh di aspalan sapanjang di Jah Nippon baju oge tatambalan eta kitu seueur pisan zaman orde baru aya sindiranana zaman keur usum nganggo helm aya sinana aya eta ngawitan nganggo helm rame eta di urang ayeuna mah tos biasa helm nya palawiri sadayana rupina bae mung sakitu ti sim kuring kalayar buah kalayar lebet ka cabe mah henteu lumayan tami lumayan lebet ka sae mah henteu saninten tangkal saninten
dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Gunung guntur jalana kawanayasa. Amit mundur kasadaya pamiharsa. Mudah-mudahan wae padaran sim kuring teh aya mangpaatna sasirin sabeunyereun mah nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.